motor gitu. Jadi hawu teh di dieu bah jangan pindah. Cepat ngaliwat. Jadi kan ngaliwat terus gede saya agak sagiginya. Ya. Jadi ya ke Kayak pernah dicor. iya, jadi kan kayak yang khusus ngaliwat di dia gitu. Nah, itu. Lah muji syukur bau nya. Kurang tos tuang, tos ngopi, tos istirahat, tos sholat. Ya. Sambil orang ngobrol-ngobrol. Jadi setiap orang langkah kudu diloba di usian ku obrolan-obrolan nu bermanfaat. Ya. Mending keneh ngomongkeun Allah daripada ngomongkeun batur. Ya. Ngomongkeun batur mah loba pipasiaeun. Mending ngomongkeun jeung Allah, mending ngomong jeung Allah. Ya. Ningali tangkalawi tapakuran. Tuh, ieu teh kitab-kitab Allah anu luar biasa. Ya. Kitab-kitab Allah anu luar biasa. Diaji, dikaji ku urang. Mere ilmu bah. Ieu mere ilmu. Jadi hartina urang tapakur teh maca kana kagunganna Gusti Allah nya sagala rupa naon nu katingali ku urang sing jadi ilmu. Gitu. Tah ieu disebut ayat-ayat tersirat teh. Jadi ayat-ayat tersirat bah. Komo ningali itu bahasa semesta. Jadi semesta teh cek panu lahir mah kosong, tapi kan kudu bukti di semesta teh aya naon, sajaba aya nu kana ieu. Nya. Sajabana aya anu narangkul kieu. Jadi di semesta itu aya naon kudu jentre. Ulah ngan sakadar urang bahasa semesta. Nya, semesta alam kosong, alam subung. Jadi pan urang kudu sidik. Dina alam kosong teh atuh aya naon. Nah itulah nu perluna urang pangarti. Ya, itu. Tah eta manusia mah bah. Jadi selalu menggali, mengkaji keagungan Allah anu tersirat. Ya. Jadi kieu Abah ulah wantun-wantun nyebatkeun semesta, tapi di semesta teh ukur katinggal kosong. Kudu sidik bah, aya naon di lebet semesta teh atuh. Bongkareun hungkul Abah. Nya. Kade. Tah, gitu. Itu cekap bahasanya. Cekap. Bukti nyata karaba karasa. Bukti karaba karasa nyata. Itu. Nah. Tadi Abah naroskeun nya. Hartina ngislamkeun anu kakara percaya. Khususna muslim muslimat nya. Nah, itu dia Pak. Dina bahasa Islam lamun Abah dirinya ninggana ku sabelah mata ngan sagolongan. Agama Islam meh hungkul. Pan eta mah agama Islam. Agama Islam tos ngagaduhan patokan. Nya, tergantung panginten carana nu nyebarkeunana kumaha. Tuh. Di Pancar Tunggal sanes bahasa ngaagamakeun Islam sanes. Ngislamkeun. Ya. Ieu identitas wujud nyatana agama Islam. Agama nu teu aya warnaan, nu teu aya rupaan dicirian. Agama Islam panginten budayana budaya Islam. Carana Islam bajuna kumaha. Agama Kristen benernya agama dicana ku Kristen polana pola Kristen. Tuh. Agama Buddha polana pola Buddha. Agama Hindu panginten dicana ku cara Hindu. Polana pola Hindu. Urang tong silih salahkeun. Da agama teh dicana ku masing-masing cara, Bang. Ya. Jadi ku masing-masing cara agama teh.
Jadi tekenging abah ayeuna nuduh-nuduh non muslim kafir kupur nya ulah da sadayana ge keur nyana nyaeta lumampah dina agama anu diwadahan ku Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tawa Buddha Hindu. Wong Hucu jeung sajabana. Itu identitas namina, identitas. Ciri. Ya, sanes ciri agama, tapi ciri salaku kaum. Di Islam berarti kaumna muslim. Iya sadaya anu nyanak agama nu diwadahan ku masing-masing kaumna nya. Berarti cing tepi kana agamana. Lamun geus tarepi kana agamana didinya bakal saling ajen, saling ayumi, saling menghormati, saling mengasihi. Terus deh. Allahu khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alakum syu'uba wa qaba'ila ta'aruf. Allah ngajadikeun awewe lalaki beda-beda bangsa, beda-beda bahasa, beda-beda agama, li ta'aruf. Kabeh di alam dunya teh kudu siling maslahat. Oh, eta Kadinya disebut agama. Nya, da masing-masing ge gaduh galurna. Manusia teh gaduh galurna. Abdi kialang nampi titis waris ti Ibu Rama. Ibu Rama teh muslim. Berarti Islam itunya. Nini aki Islam. Berarti abdi teu bisa nawar. Gelarna ka alam dunya dilahirkeun teh nya kudu cicing di dinya. Terus teh. Tapi urang ulah ego. Digali ka mana arah nu sabenerna. Galieun kene da urang mah kakara tadi anu teu bisa nawar. Ya, itu hujan jang alhamdulillah.